Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, Lur, sehat Lur. Sehat. Jadi sekarang kita tuh berada di tempatnya siapa Bang Syafrid? Modif Holik Auto. Nah, anjir. Iya tah, markas stiker hobi modif Holik Auto. Jadi di DT tujuan nanti orang tek ulin, nangan dulur. Silaturahmi. Tah, orang tek nanya itu kaduaan ya, jika didinya geus akrab bisa nah hiji geus bugil nih, haredang nih kana AC. AC. Jadi Mang, ieu teh tempat naon sih Mang? Iya teh tempat jual aksesoris mobil, terutama di bidang knalpot, jok mobil, bungkus jok juga. Bungkus jok. Oh. Dan bungkus lepet goblok. Lain bungkus jok. Goblok. Anu bos nage sarua goblok. Tah, ieu nu bogana nya aing lieur ieu. Jadi kumaha? Akhir Mang, ayeuna mah hayang ningali urang ka dieu teh hayang ningali Oh, tempat teh iya. kumaha. Jadi Boleh. tempat naon gitu ya. Nge-review. Nge-review Mang Ceprit jeung salam itu Mang. Aduh. Rizky. Ayo Mang, kumaha Mang? Rizky lagi. Rizky. Nah, iya teh berbagai macam jok buat mobil, Oh. khususnya di mobil-mobil buat modifikasi yang suka modifikasi. Ini ada merek Bright, Recaro, Sparko juga ada. Gitu. Sparko. Ya. Jadi nu resep modif lah. Resep modif. Ya, hoyong ganti jok itu bisa kan dia. Bisa ka dieu. Pelak bisa pelak. Pelak juga ada. Pelek ayahnya anjir komplit bener pelak juga ada. Nah, ieu pelek. Nah, ini joknya loban mah jok aralus sih. Tapi lah mau leuwih hade mah kieu gi. Kumaha? Anjing kenapa? Tah kenapa? Anjing aing tanda tanya ieu nyeuna kumaha ieu anjing. Siga ieu pemain perang teh ieu. Bisa lah di request ke nembak ieu mah perang ka si Kim Jong Un. Aku ieu anjing ya. Indonesia boga ieu hukum merdeka. Awan nu bisa Kim Jong Un bisa teh nya nu kieu. Moal bisa CS tah. Ono kieu. Tinggal ieu pabelit kieu tuh da aing lieur anjing. Mah nyeuna. Nyeuna teh komo kieu tah ieu teh dipake keur karokan bisa gi tah anjing. Ararane lah knalpot mah di dieu asina. Tapi ada ieu keur mobil Vios, mobil naon araraya kabeh gitu. Tah, ieu Lur. Jadi kan eta banyolan Mang Cepritnya konten beberewekan. Ya. Oke, Anu aslina ieu teh keur naon? Anu asli nanti ini buat mobil Vios. Buat mobil. Diganti, harusnya kan standar Vios tuh nggak segini pipanya. Heeh. Nah, diganti engke ku opat hiji ya teh. Ieu opat langsung ka hiji meh naon meh tenagana aya. Oh. Gitu. Lamun standar mah kan kurang ya, tarik. Nah, diganti ku ieu. Itu meh tenagana jos. Sugan aing mah ieu teh ieu leungeun Iron Man anjing. Keur tembakan teh anjing. Heeh, keur tembakan anjing. Nah, si Londok bisa disewa ku ieu tah. Londok goblok. Nah, nyewa ieu make ieu anjing. Rading ge ele anjing ku ieu mah. Tembak di kitu tah. Iron Man ek nyawa kada bisa. Kayak suatu saat lamun orang ieu si Iron Man ek nyawa bisa ieu. Ka modif Holik Auto. Nah, nya modif Holik Auto. Nah, ieu ge nu halus mah ieu keur ngabasoka ieu kan orang teh tah. Film si Terminator bari kieu teh kan anjing. Ngabasoka kan pantas. Anu kieu ge nu bahaya mah tah. Keur ngabasoka Kim Jong Un kan kieu kan. Kalau anak peuyeum anjing. Salah nembak saya tah ge. Maradap lah pokoknya kenapa dia diresikan diamkan araya kabeh gini. Jadi modif nanti modif knalpot tungkul atau kumaha itu ya? Modif berbagai macam sih ya. Aya knalpot, aya jok, aya pelek oge. Pokona mah naon wae nu bade dimodifikasi mobilna aya di dia dimodif Holik Auto. Ah, tapi rek nanya modifikasi banget bisa tuh. Lamun banget dikasih Ceprit mah bisa. Mata. Wong pambalatak yo. Kenal nya. Singkong gitu. Tapi benar, ya orang CS orang ya tadi masang teu ieu di kecewa di dia demi Allah. Asli. Tinggal itu. Ieu na jok-jok lagi aslina. Halus banyak. Ori kabeh ieu buatan Indonesia, made in Indonesia ge. No luar negeri dah aing orang Indonesia, cinta Indonesia ge. Aing orang Bandung, cinta Bandung. Nah, cinta Bandung, cinta Indonesia.
Sunda. Sunda suka bercanda. Tong baperan di jalan. Tong baperan jeung sebenarnya kieu nya bisi ayeuna nanyakeun. Ceprit dibayar teu ieu cenah nyieun konten ieu ieu. demi Allah teu menta sampai pun aca Tah tanyakeun kana bokana. Nya ceprit mah bager pisan, teu menta bayaran. Oh. Ngan ngodeuna loba. Naon kodena jengkol sakarung anjing. Jumlah Indonesia sabarahan dong. Jengkol sakarung omat ieu si Opal waing ning diberi jengkol sakarung geus ieu. Ku sing boga modif Tah, ieu modif holiknya tah. Nah modif holik auto ieu nu boga ieu nu bogana aing minta jengkol sakarung ke si Opal ke nyen konten. Tah. Jeung beas sakarung. Beakeun kabeh Opal kumane ka anjing. Mabok jengkol sekalian. Aing ngabelaan kitu tu jengkol sakarung. Teu urang teh minta duit da urang. No money lain urang butuh duit tapi urang KCS. Emang karek kenal tau. Karek kenal. Kenal tau CS. Jadi urang anggap dulu. Aya nama urang mah nya. Eta alusan si ceprit teh. Dulu urang nungkul gitu urang mah. Tapi tong pohonya like, comment dan subscribe ka kabeh barudak di dinya. Ya, siap. Jeung ameh jadi meh edan tah ai tempatna itu di mana tempatnya? Tempatnya Komplek GBA 2, Ciganitri, Bojong Soang, Bandung. Tah. Mau online juga bisa, mau dikirim-kirim keluar kota, keluar pulau bisa juga. IG. IG-na ya mau di Polik Auto. Tah. YouTube mau di Polik Auto. Tah. Subscribe tong poho. Ya, subscribe, comment, and like. Ceprit official jangan lupa like, comment, and subscribe-nya di antos sih Ceprit official jauh-jauh ka dieu. Di antos urang mah keur maraneh. Urang minta like, comment, subscribe-na sareng Egi Rasia eta CS aing jeung si Sony. Tah, Sony. SNI Agus Saputra Sony Agus Saputra tong hilap di like, comment, subscribe-na pokona urang di YouTube naik hiji kudu naik KB. Nah, itu benar. Eta sama rata KB eueuh kata bayaran. Gitu. anu dibayar eta naon eta? Si Pakyo eta mah anjing. Si Lono. Lain CS aing gitu. Wah ieu mah tong aya bayar-bayaran ini mah urang sama rata lah. Da urang mah hidupna slow gitu. Slow. Tapi itu mah kan beda jadi artis urang lain. Artis biasa tapi pernah collab. Di urang mah tadi collab bareng. Sampai orang tuh boga teh goreng, bener tuh. Bener. Dari bercandaan mah unjang anjing goblok oke dah wajar dah orang. Anjing goblok mah geus titik jeung koma eta. Kalau orang mah gak ada unggul tong baperan jadi jalan mah eta unggul. Bener tuh. Kabar udah kabeh tong baper kabeh anu ngasusut kamera itu aya 20 sikit terusan di luar. Hari we pokona aing lagi leuwiti Si Lono. acara TV di luar negeri lah ieu aing nu ngamera, tapi orang mah slow wae gitu. Da orang mah karena orang kadieu nahan duluran. Nah, dulu. Mana Egi Rasia, jangan lupa like, comment, subscribe. Sony SNI Putra Agus Saputra. Ceprit official. Mau di Polik Auto. Pokoknya tong hilap datang ke daerah dia. Ah. Masa knalpot, masang beut mau bisa. Oh, bisa. Ah, ieu knalpot bisa bengok kieu teh. Ame bisa ieu Gi. Kamu indung orang misalnya ngacai kan iya we. Kang Odo naon. Bisa kan? Oh, betul. Gede. Oh, gede anjing. Lebih ngocor. Ayo kita kepikiran anjing. Gimana? Kalau mau lurus kieu ke pencemprot brambir bisa. Pinjam lah, tapalkeun. Nu leuting nu badag bisa nu leutik di dieu. Gede lebih gede di dieu. Kamu sedana gede, bisa gitu lamun diinjau mah naon dan menolong. Tah ai ieu teh ka dieu heula ningali cing. Eta kan bieu Banyol heula. Ai aslina buatan mana ieu teh buatan mana? Ini buatan dari Alpino Exhaust Purbalingga. Purbalingga. Original Alpino Exhaust. Oh, jadi Masih Indonesia. Masih Indonesia karena kita cinta produk Indonesia. Itu. Pokoknya mah ganti knalpot ini tenaga mah dijamin jos. Performa meningkat lah. pokoknya mah edankeun nya. Edankeun pokoknya mah. Jeung jengkol jeung ieu mahal mana ya? Mahal jengkol. Mahal jengkol aja. Frit. Nah, bisa mahal jengkol, Frit. Karena jengkol itu zat-zat menang kimianya masih ada. Kalau kita makan jengkol sekarang, insya Allah kita terbang melayang. Lebih-lebih dari narkoba. Nyeri, edan lah jengkol mah pokoknya, tapi kesehatan, itu makanan Sunda benar. Oh, benar. Jadi hidup mah harus ada bencananya, jangan ceri. Jeung jengkol ge lamun di Asia Tenggara ngaranna jengkol oge teh. Terus, oh ayo jengkol. Jengkol. Sampai ngaran kimia lagi jengkolat. Oh, jengkolat. Anjing, jengkol tambah coklat. Anjing. Mantap kan? Mantap. Oh nah, tong hilap lah kada ieu lah daratang barudak kabeh. Urang
orang kali lagi orang ngadukung CS orang modif-holik auto tadi buatan orang masang ieu jauh ternyata terkecewa di dia aslinya orang nah gitu orang nyen konten di dia orang alhamdulillah diizinan kabaran batuan orang masang jok orang ka dia datang ningali ieu masang jok nu kieu tah anu bright ieu ngeunaheun oge tadi empuknya di mobilnya Wah, mantap. aslinya ngeunaheun Harga murah. harga tah iya Nah, jadi yang penting mah harganya tadi Harga benar. dicobaan tak iya testimoni Ya, langsung ya iya. Money. Eta kumaha tah? Ngeunaheun teu? Wah, mantap lah. Iyalah. Rasanya anjing banget ya. Anjing banget sih. Anjing banget. tapi Rasanya. empuk kan ngeunahnya tadi di mobil sasarean Cobaan lah, Prit, mending cobaan. Sare tibra demi Allah, seperti ini sudah raja, tah di mana tah? Mana? Cobaan lah, Prit. Nah, Wah, cocok untuk anjing ngedrink sih, siga Mas. Sultan tah aing. Sultan Jok, anjing situ Sultan Odading aing Sultan Jok, ingat tah, anjing Ceprit official. Jadi Sultan make jok ieu tah. Recaro, anjing pokoknya di make ieu teh rek main ieu Mobile Legend teh anu aya kieu bisa, bener teu? Betul. Pucuk mobil, we anjing ngomong teh kok iya. Pakai ewe, Iya. Empuk lah di dia mah aslinya. Erek kieu bisa, erek di tukang bisa, tukang teh mesti jongklok aing mah. Mana ngana dia merek Recaro ieu ya, demi Allah. Jadi CS orang masang bright. Orang ngana di mobil tadi aslinya ngana empuk lah, slow di dia mah. Yang knalpot can masangnya. Can. Racingkeun kayak suka ganti kudu ieu tah. Dan knalpot ganti. Anu keur nyerang ieu anjing naon? Yang Iron Man anjing. Nyerang Iron Man kinjem ieu urang. Make Nokia nya isukanya ganti. Pokoknya di CP official bersama ganti hiji lah, borong semua di dia. Kan di borong kita ngaruhnya KB anjing bisa teka bagian hiji we hiji dia. Nya, pokoknya CP official dia konten-kontenna Kobe, konten beberewekan gitu. Kudu jalma kudu loba ngaberewek gitu, nonton ngaberewek. Jadi batu cicing kieu anjing ngeriin bos. Kumaha ieu nu bakana ieu? Ieu harga ieu sabaraha ieu? 800.000. Nah. Meuli eta amat kru-kru orang kabeh bere jewang. Siap. Pesan 20. Siap. Mata ieu Sultan Ceprit ningali Recaro. Kang eleh bener kabarudak YouTube anu ceces urang. Anu geus pernah masang jok ganti mobil-mobilan kudu karyanya. Kabeh ganti. Kru-kru Ceprit official Egi Resia SNI Agus Saputra. SNI Agus Saputra kameramennya terbaik Ceprit official ieu. Nah, pokoknya Ceprit official dia asal ngeunah gitu nongkrong dan mah dia kieu asal ngeunaheun ge aslinya. Siga Sultan anjing, Sultan Jok anjing. Lain Sultan Odading. Pokoknya ieu judulna Ceprit Sultan Jok anjing. Ada teu? Ada. Nah, Sultan Jok anjing. Nah, orang ngaborong ieu gitu ke barudak. Heeh, ai mang Ceprit teh meulina di mana ieu teh di toko naon ngaranna teh? Modif-holik Auto. Modif-holik Auto. Nah, di Modif-holik Auto Jalan GBA 2 nomor 415. Pokoknya aya ke di link-link di Egi Resia, di YouTube Egi Resia aya Di Google oge ada. di Google aya tengah hari Modif-holik Auto karena kabeh di media sosial ayanya. Aya. Twitter aya kan? Ada. Kalau aya kabeh dirinya. Main lamun teu bisa masang knalpot pakai panci di dia anjing dah hese goblok. Mana ku panci anjing. Sama rek nyian ieu goblok. Mau bisa di dia mah pokoknya dia knalpotna order asli Purbalinganya. Asli buatan Indonesia CS karena aku cinta Indonesia. Orang kieu konten di Ceprit official. Terus satu naon terus wawancara sarang Rizky Modif-holik Auto. Nah, nu kado Modif-holik Auto atuh nuhun. Terus bisa ieu naon? Collab sareng Kang Ceprit. Nah, bisa ngobrol-ngobrol. Ceprit goblok. Jeung anu gaduh-gaduna bisa ngobrol alhamdulillah. Juga bisa terus diizinan Egi Resia KB jeung kameramen aing si Sony, si pengedit bisa gitu nyen collab. Jadi pokoknya Ceprit official. Atuh nuhun kan budak Modif-holik Auto. Jangan lupa like, Komen dan subscribe tapi tong poho belian. eta. Pokoknya nu boga mobil meuli ka dieu. Sekali deh cik, sekali deh. Iya tanpa minta bayaran sama sekali. Demi Allah untuk Tah, nebogana tah. Ceprit mah gratis. aing teh minta saperaku demi Allah aing gi kurang tong minta Oh, bayaran. penting nambah dulur Ceprit mah. Nah, orang main mah ada batur, duluran, Ceprit mah gitu. duluran.
Ya bos nang goblok-goblok aing slow kan, nah aing orang Sunda, suka bercanda. Tong baperan. Nya Sunda suka bercanda gitu di cepet official mah gitu Gi. Gitu dan lamun dia teu bisa kieu Gi. Bemo tong bawa ka goblok mah bisa make nu kieu sia anjing ngeri atuh. Yang kenal pot mah bisa, bemo teu ditarima anjing. Jadi dia dah orang Bandung bemo tuh nya. Bemo diduruk di dia nya. Teu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.